Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui dina pelajaran basa Sunda materi dongeng. Ari dongeng teh sok dibahas sakiratakeun ngabobodo budak cengeng. Di dinya aya kecap ngabobodo. Kumaha maksadna? Hayu urang tinggal heula. Ayeuna mah harti dongeng nurutkeun istilah dina paelmuan. Definisi dongeng. Ari dongeng nyaeta carita rekaan fiksi dina wangun basa lancaran atau prosa anu sumebar sacara lisan tur miboga unsur pamohangan. Di dieu aya kecap carita rekaan, hartosna hasil imajinasi. Teras aya kecap basa lancaran atawa prosa, hartosna bentuk-bentuk kalimahna henteu sapertos anu aya dina sajak. Sumebar sacara lisan, hartosna ti kapungkur, patetelepa, turun-tumurun, tanpa ayana buku. Tapi ayeuna numutkeun perkembangan zaman, tos seueur buku-buku kumpulan dongeng. Salajengna miboga unsur pamohalan. Pamohalan mangrupa unsur penting dina hiji carita dongeng. Pamohalan anu ngabentenkeun carita dongeng jeung carita-carita sejenna. Salajengna di dieu aya ciri-ciri dongeng. Nu kahiji sumebar sacara lisan, nu kadua teu kanyahoan saha nu ngarangna atawa disebut anonim. Nu katilu ngagunakeun basa lancaran, nu kaopat eusi caritana hasil rekaan malah loba nu pamohalan. Nu kalima ukuranana ilaharna parondong. Nu salajengna nyaeta urang bahas ngeunaan struktur carita atawa unsur intrinsik dongeng. Nu kahiji aya jejer atawa tema, nu kadua aya latar atawa setting. Setting aya 3 rupa, waktu, tempat, jeung suasana. Nu katilu aya palaku atawa tokoh, nu kaopat aya galur atawa alur. Sami aya 3 alur teh, nu kahiji alur maju, nu kadua alur mundur, nu katilu alur bobok tengah. Nu kalima unsurna teh aya amanat atawa pesen. Ayeuna papasingan dongeng, dongeng teh aya dongeng pabel atawa dongeng sasatoan palakuna sasatoan. Nu kadua dongeng parabel, dongeng jalma mahiwal. Contona dongeng si kabayan. Dongeng legenda atawa dongeng sasakala nyaeta asal muasal hiji patempatan. Contona dongeng sasakala Tangkuban Parahu. Nu kadua dongeng sage atawa dongeng babad atawa dongeng sajarah, misalna Babad Sumedang. Nu kalima nyaeta dongeng mite atawa dongeng mitos. Contona dongeng Nyi Roro Kidul. Nu salajengna nyaeta ayeuna urang kana evaluasi. Cingpek inget-inget deui ku hideup, naha kungsi maca dongeng? Pami kungsi, naha naon judul dongeng nu kungsi dibacana? Cingpek ayeuna analisis unsur-unsur intrinsik tina dongeng nu kungsi dibaca ku hideup. Dikempelkeun jawabanana dina kolom komentar di YouTube. Nu salajengna, ayeuna mah urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Alhamdulillah tetep semangat, tetep laksanakeun protokol kesehatan, jaga iman, jaga imun, kade hilap, like, komen, dan subscribe. Hatur nuhun.